Hai, assalamualaikum. Wilujeng Sumping di channel YouTube Kamila Atalia. Orang diajar bahasa Sunda sasarangan yuk. Minggu kamari hidup parantos nuliskeun pupuh Sekar Ageng nyaeta KSAD teh kinanti sinom asmarandana sareng dangdang gula. Tah kamari kan hidup tos nuliskeun nya sareng lirikna sareng rumpakana. Ayeuna mah hidup diajar cara ngahaleuangkeunana. Nah, kumaha? Ku ieu dipasihan contohnya sapertos kieu. Budak detik bisa ngapung, babaku ngapung ngapegeting, ngalayangkan kalayangan, neanganmu amis-amis, sarupaning bubuahan, naon bae nu kapanggih. Ari perang ngagarantung hentep dina tangkal kai disada koreakan cing hempek ku hidup pikir nu kitu naon ngaranna lolong lamun teu kapanggih. Budak letik anu bisa ngapung, babaku ngapung ngapeting, nguriling ka kalayangan, neangan nu amis-amis. Ari berang ngagarantung entep dina tangkal kai disada koreakan cing empek ku hidup pikir. Harta pada nareangan, harti pada nyararungsi, sabab tuanana guna, harti bisa mere bukti, harta pun kitu deui bisa ngabul nu dimaksud. Nedunan sakahayang tapi harta gampang leungit, munggu harti manfaat dunia akhirat. Harta
bisa hasil sapangeja sok ngumpulin cita-cita harta harti sok mangpaat dapun diraksanaliti harta pada nareangan harti pada narambahan harta harti sarwa guna pada bisa mere bukti bisa hasil sapangeja sok nyumponan cita-cita harta harti sok mangpaat dapon diraksa aya nu lumpuh musafir bari sila sisi jalan kadupak ku anu lolong anu eukeur walang siar neangan sandang pangan anu lolong gebut labuh nu kadupak katindihan dua nana pada nyeri anu kadupak nyarekan nu kadupak pati bengong sasadu minta hampura lantaran teu awas akhirna pada sasadu pedah pada terang akhirna jadi ngahiji sosobatan dalit pisan kilumpuh terus diakod ku kilolong anu bedas tetapi teu awas ku pitulung nakilumpuh bisa ngider ka mamana nolong teu bisa teu bisa lempang mun bareng pada barengan tunggu
cukup ku disebut atawana apal nabi wir bineka tunggal ika maksud ngagumu kabeh seler bangsa beda-beda tetapi asal sagetih beda tapi saasa hiji basa hiji bangsa 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 Indonesia hiji bangsa hiji nusa nusa tunggal nusantara seler-seler suku bangsa di wewengkon mana-mana saka-suka saka-duka wujud bangsa Indonesia. Hiji basa hiji bangsa 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 Indonesia hiji bangsa hiji nusa nusa tunggal nusantara seler-seler suku bangsa di wewengkon mana-mana saka-suka saka-duka wujud bangsa Nah, tadi Hidep parantos ngupingkeun kumaha cara ngalagukeun atau ngawihkeun pupuh KSAD. Nah, Hidep ayeuna pancena nyaeta ngahaleuangkeun salah sahiji pupuh anu ku Hidep tiasa serta ku Hidep videokeun Hidep nuju ngahaleuang. Hidep ngavideokeun Hidep nuju ngawih pupuh. Teras pilih wae ku Hidep pupuh-pupuh anu tong panjang teuing nya nu pendek oge mangga. Teu kedah KSAD anu bade sekar alit oge mangga. Misalnya Hidep bade ibu abdi mah bade balakbak we mangga. Bade naon wae terserah. Pokona mah salah sahiji tina 17 pupuh ku Hidep di haleuangkeun teras ku Hidep di videokeun Hidep nuju ngahaleuang. Tah, upami atos ku Hidep di-upload kana Instagram kedah di tag ka Ibu ka Kamila Atalia sareng ka Iti Kurih Hibarna. Kitu hungkul minggu ayeuna wilujeng ngahaleuang tepang deui minggu paeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.